Wal kafaini sareng dua dampal tampah zohron wa batnan ilal kauaini. Berarti sakieu nya rek tukangna atawa hareupna nya. Rek hareupna ieu mangarana teh batnan, dampalna ieu mah zohron tonggongna ilal kauaini nepi ka pigelangan sakieu berartinya. Cenah aya nu sok ditutupan jeung tonggongna sok ngangge mukena teh ka dieu terus aya talian naon namina teh hensok nya. Tah da bisi naon jaga-jaga bisi kabetot ka dieu mukenana mangga eta mah nya. Ngangge hensok jiga ukhti nya. Wasat rumah baina surati warukbati lidzakari wal amati pikeun lalaki mah nu kudu ditutupan teh ti luhurna bujal ti handapna tuur asalkeun bujal jeung tuurna katutupan maka sah salatna. Berarti bisanya make kolor ge bisa aya kolor naon kolor sapinah non kolor anu nepi ka hanapeun tuur teuing aya tah kolor kitu nya bisa eta teh ngan kabina-bina teh salat di kolor ya. Sanajan kaluhurna teu di baju kahanapna teu make sarung di kokolor hungkul asalkeun bujal kaluhurna nepi ka handap tuur ieu anu dua katutupan maka sah salatna. Cenah si Mang eta mah salat teu di baju keun we nya asalkeun tutup aurat ngan lamun teu di baju bujalna ngabedele atawa ari keur nangtung mah katutupan bujalna teh ari pas keur sujud kabetot nepi ka keun naon beubelah bujurna katingali batal eta mah nya. Ulah nepi ka geun gusar geser eta si calana teh lamun ukuranana ngepas dina luhureun bujal saeutik nya. Wal amati sareng amat nya. Amat awewe beelian awewe nu dijual beulikeun eta oge sami nya. Samet bujal nepi kana tuur lamun teh mah aya keneh amat di zaman ayeuna lamunnya ari amat teh awewe ngan anu dijual beulikeun lain awewe merdeka dijual beulikeun maksud merdeka teh jiga urang-urang kan merdeka urang mah eueuh nu bogaan gitu. Tah ari amat mah terus dijual beulikeun ti si A dijual ka si B ti si B dijual ka si C baheula zaman jahiliyah maka oratna teh antara bujal jeung tuur berarti sanajan awewe oratna lamun teh mah amat atawa jalma beelian oratna bisa tina bujal nepi kana tuur berarti dadana susuna ieu gumblang-gamblengnya sah eta teh lamun amat ngan zaman ayeuna mah tos teu aya duka aya keneh teu terang urangna duka emang teu aya ya. Ngan saterang jeung salami ieu mah teu kacarioskeun bahwa aya keneh amat ari amat teh istri beelian. Kumaha can ayeuna sok aya nu meuli awewe lain eta mah nya dah teu dibeuli eta mah dirental disewa jasana. Mingkulil jawanibi lal aspali terakhir nu kedah katutupan teh ti gigir sareng ti luhur anapon ti handap mah teu sawios. Tah lamun di istri teh mah ya dari pamegat mah simpel nya ngangge sarung unggul geus jelas katutupan. Ti istri ti luhur jelas moal katingali nya. Ti gigir mungkin teu katingali. Mungkin lamun teh mah mukenana anu
dipotong teh dua nya. Nu hiji mah sok gejed sok dijengkang cenah lamun rek nangtung. Beureun teu biasa nya. Hege aya nu dipotong. Ari nu dipotong kan di dieu na teh katingali nya. Tah lamun teh mah katingali ieu disebutna tigigir. Katingalina teh dina nalika kumaha? Lamun teh mah komo lamun anu teu ngange acuk mah nya. Da ari nu ngange acuk mah moal katingali oratna teh keur ieu ngange kaos oblong contona teh hareudang atawa ngange BH hungkulnya. Allah kan otomatis nyingkapnya. Tah lamun katingali kulitna maka eta teh batal salatna. Makana anu ngangemukeunna sapotong mah kangge jaga-jaga di lebetna ngange naon? Ngange acuk anu nutupan kana oratna. Tah kumaha lamun ti handap? Nah, sanajan ieu kan ieu teh nyampainya. Aya teh dia mukeun sapotong. Tah jiga kerudung kieu tanya, kerudung panjang mukeun sapotong teh. Katingali ti handap, tah ieu handap teh dianggapna ti gigirnya, ti gigir keneh. Tah anu dianggap ti handap mah samet anu disarungkeun aya mukeun teh dikumahakeun. Tah ti handap ngan lamun katingalina ti dieu, tapi ti dieu teh lain berarti dibukakeun. Ayeuna mah geus jarang nya salat luhureun balong luhureun saung teh teu aya nya. Saung balong geus ditemok. Tah lamun teh mah aya nu salat heg aya nu noong cenah da zaman baheula nya ari ayeuna mah geus moal aya. Heg katingali atawa salat di loteng katingali ti handap maka eta mah teu termasuk kabuka orat alias teu batal salatna. Jadi nu kudu ditutupan teh ti gigir sareng ti luhur anapun ti handap mah masing teu ditutupan oge teu sawiosnya. Teu sawios ti handap mah. Ngan lain berarti ti handap teh ngan dugi ka dieu mukena teh ngatung sanes berarti kitu da ieu mah aya gigiran di dieu. Tah ieu teh masuk keneh gigir berarti kedah katutupannya termasuk di dieu mah nepikakeun dampal suku nanyalira eta oge sami nya. Kedah katutupan. Paslun fima yabtulus sholati fima yubtilus sholata artinya wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqih lana wa qurabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah abdi tawasul ku pangurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuripan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu